Adegan katilu. Lanjek-lanjek nyimalati nu genepan keur ngagarondang. Tulila tuk jajaka nu marengang. Geus kitu torojo nyimalati bangun sedih. Aduh teteh, duh teteh titiwaan, sinjang teteh, palitna dekanyan, baru kelengit, tirakut tepi langit, menghaning samping ngamemat, aduh kumaha teuing, nah atuh sandiwara. Kakaya lepeh maneh pipiluan tatarik anggur timtu hadinya gening tapi atuh ku abiki dukun tasa bade murah sengsi mengesiti maneh tanjuk biteli kami ditundung dari wabukan. Padahal dulur patut turun hulu ulah ditenggelan atuh ditunjuk lewat ditulungan boten teuingan esu kajampitan nyiksa ka adi esu satengenang.
teh kira-kira kadar tunggara ya teteh kana Nyikanangan rojo terus ngajadir nyitunjung di bawah keluar. Tinggal nyemalati sorangan bangun bingung. Tuluy nyamperkeun ka kuburan indungna. Tiki buah pamere aki-aki tea dipelakeun ku manehna di dinya. Ker gitu ngadak-ngadak rep poek angin timbung ngaguru ngagelembung ngong aya sora tanpa katinggalan. Nyai arum nu gelis kunjung latih ganja nu sadah mana siki anu lapadi dadi tangkang pisan buahna laku ngaini. Kayaan Rai Deui Caang dina kuburan indungna tumubuh tangka nu pohara endahna sarta lebeut buahna.
aheng pisan ayah aneh pisan sing kerijep menggerejem sing baranyai menggehibar sing kerijep menggerejem sing baranyai menggehibar sing dipurat buah bangun amin pisan matak bangun sila Sikmu iya urang Allah Bicarona ayah gelang Sikmu iya urang petik Bicarona ayah akting Perhiasan Tea Kunyi Malati terus dipakai. Sabot itu sekanya Huan dan jek-lanjekna datang ngarintit.
Sup Nyi Tunjung. Dedeh teuing adik teh. Dedeh teuing anu soleh. Teuing teteh kejam tehku lebih hayu nyai gerak putih Barang dipura kabeh lancek-lancek Nyimalati ting jerewet. Sabab tina jero buah kaluar orai gileujeng sajabaning teu tereuda. Lancek-lancekna kabeh ting jarelit marenta tulung bari lalu lompatan. Tapi kaburu parae Nyimalati jeung Nyi Tunjung bareng ningali lancek-lancekna perlaya tur patulaya. Nyi Tunjung jeung Nyimalati ngagugulung lancek-lancekna. Keur kitu torojol aki-aki teh anu tadi fungsi mere buah. Nyai gelis arumalati aya naon bangun nu panggih balai. Aduh aki cik mangga itu tingali dur adi nama peti aki nama pati
Kupager malati sakit dur karja api tanda mana bungan dur nyai tadi gawen diri dengki itu wawal kajal tukang roy kajal tukang roy lanjut Nyi Malati waki-aki di jampean kalawan muga-muga sager deui harita lanjut Nyi Malati kabeh harudang deui tapi tetep bangun nu pinuh ku kasieun. Lamun teu aya nyi aru teteh teh moal ketulung yeus nepangkeun api nya anjeunna anu hayu teteh sadaya mangga mundut pangampura Mugi Nyai ngahaksami teteh geus jahit duroi teteh oge geus kumasa tingkah laku teh deuleukan